mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 188. Fala tastabti, maka ulah ngitung-ngitung kendor anjeun. Kendor teh telat minhu ti Allah anawala kana pamere paparin ae ito al ma'arifi tegesna paparin pirang-pirang kama'rifatan wal asrori jeung pirang-pirang rahasia. Walakin istabti, tatapina kudu ngitung-ngitung kendor anjeun. Min nafsika tina diri anjeun, wujudal iqbali kana ayana madep alaihi ka Allah bimahwi suwaril agyari kusabab leburna pirang-pirang gambar agyar min mir'ati qalbihi, min mir'ati qalbika tina kaca hate anjeun. Bil mujahadati, leburna teh kusabab merangan nafsu. Wariyadoti jeung kusabab ngalatih nafsu. Riyadoh mujahadah mah merangan, riyadoh mah ngalatih ngadidik. Summa qala sakitu we heula tah tong panjang teuing sabab ieu teh jauh maknana mun dipanjang-panjang mah kaguar. Tapi insya Allah sanajan jero maknana bakal kaguar sabab urangna tas puasa sabulan Ramadan insya Allah. Puncuk basa gaya mah batur yanu hadir teh alumnus, ieu teh para alumnus madrasah Ramadan. Cek basa gaya batur kedopat musabah kana musabah we. Ari alumnus madrasah Ramadan mah geus moal keder. Makna nu bieu teh sabab naon? Ku puasa dina sabulan Ramadan teh nu dilatih teh lain rohani wungkul jeung jasmanina ge dilatih. Jadi Ramadan, jadi puasa mah pendidikan dohir batin. Dohir dididik ku puasa nepika jadi sehat, sumu
tasihu. Saur Rasul teh kudu parluasa aranjeun ke anjeun sehat. Itu dah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat. Datang pertanyaan, geuning piring puasa kalah gering. Supaya datang pertanyaan gitu tara. Cuk Rasul sumu tasihu, geuning uing puasa kalah gering. Cing kira-kira kumaha jawabanna? Salah dawuhan Rasul atau salah urang teu bener puasana. Kira-kira ulah nyalahkeun hikmah. Naon sebabna? Lain Allah jalir janji da Allah matara bohong. Lain salah dawuhan Rasul da mustahil salah Rasul. Nu diucapkeun, nu ditekadkeun akur jeung buktina Rasul. Malah aya dawuhan Rasul nyalahan. Jadi lamun urang puasa teu sehat teh itu ulah nyalahkeun dawuhan Rasul, salahkeun diri urang. Berarti puasana anu teu bener. Coba puasa teh aya puasa am, aya puasa khos, aya puasa khawasil khawas. Sumu tasihu teh puasa nu mana? Limpaya puasa pan taroskeun deui Gusti Rasul puasa nu mana nu tasihu teh? Bukan. Can pilih nanyakeun ka Rasul kadinya. Can kawas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Canyana salat teh tanha nyegah tina naon anil fahsya wal munkar. Tina pamungkaran, tina kadurakaan, tina kagorengan. Jadi nu sok salat mah goreng mung sorangan. Tuh. Jadi nu tadina sebut teh ku sabab salat jadi kendor. Oh, nu resep jadi teu pati resep. Ieu mah salat sebut doraka sebut. Kira-kira salah Al-Quran salah sholat. Sholatna nu teu iqomah, sholatna wujudu puasa ge lain paya puasa. Kun puasa nu bener, lain paya teu dahar. Ari mindahkeun dahar beurang kana peuting. Nya nyoba puasa beuteungna wungkul ari anggahotana teu puasa panon doraka kene cepil doraka kene teu dijaga teu sina puasa mata datang deui dawuhan Rasul sabab sumut tasihu teh mata kari maca hadis Rasul ngan hiji kena eta we hiji baca deui nu sajana ari inget kana dawuhan Rasul malam yauda qaula zuri mah wal amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa saraba. Allah terbutuhan kana lapar jeung dahgana jalma anu puasa tapi teu ngaraksa anggahota ngobrol goreng kene cepil sinadoraka panon dora terbutuhan ku lapar jeung dahgana. Mata kamin saimin laisa lahu min sia itu. Ulah kena-kena bisa maca keterangan eta we hungkul baca deui sajen. Ayat Quran gitu. Engke bekal kaharti makna nu ieu teh ku maca ayat deui anu sajen. Mu haji jeung umroh macana ngan hiji mangkul. Al hajjul mabrur laisa lahu. Ingetna kadinya hungkul. Atanapi man hajjalillah ghafarallahu dunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Ingetna kadinya hungkul. Walah oi lu haji mah asal lillah we dihampura dosa nu angeus jeung encan nu encan ge diham beunah bener gitu. Man ieu lillahna can ka aji yeuh lillahna teh karana Allah beda-beda lillah teh tidak lillah teh ikhlas. Nu matak dina ayat Quran ge walillahi 'alan nasi hajjul baiti cana naon geus walillahi mun haji jeung umroh rentang ku ria jeung ujug
Sabenerna takwa lillahi ge langsung ti dieu cadayana naon. Tah gitu. Mun inget kadinya, waduh. Tapi lamun inget di kanu sejen, dawuhan Rasul, sayati 'alan nasi zamanun yazuruna ilal Makkah wa Madinah kal ba'udo. Engke hiji zaman bakal datang ka manusia mau haji jeung umroh kawasan metu alut-alutan. Kumacak Rasul kulluhum finnar, kabeh ka neraka eta teh. Luas wae. Mata ka disuruh dibaca kabeh sabare. Tah gitu. Ari baca saware-saware mah ngaruna. Mata kudu tuntas ngaji teh kudu anggeus ulah ganggarateun ngajina. Lamun ngaji kaluhur teh nepi ti handap geus ini tah eta teh sok mudah-mudahan pun ka dituna teh. Kadenge ku jalema teh ieu teh salah atau bener. Ulah sapotong-sapotong ngajina sing tuntas. Tah gitu. Jadi kusabab urang geus kaluar tina puasa mun ceuk basa gaya mah ieu teh para alumnus madrasah Ramadan wah tang geus tereh paham kana tangleum sabab naon urang hate tedek peuleum teh tedek beureum tedek teuleum karena naon cing karena diringkus ku syahwatin nufus itu tedek teuleum kana cai teh make pelampung teu da cai hese seumur hirup ngaji tauhid mengaji ngan anger we hate teh dina akwan teh kakarayapan di dieu sama tafakur hungkul ari tafakur ge batur mah kakarayapan akwan teh pikeun ka Allah teuleum Pak ari makhluk pikeun makhluk mah lain tafakur mikir eta mah jadi mikir aya tafakur mun tina doma mikirna kana sate tah eta mikir lamun tina lempo doma inget kanu nganyieun doma Allah nu ngagedekeun Allah nu ngahirukeun Allah nu nempatkeun hikmah dina doma lintu eta mah tafakur beda tafakur jeung mikir tas di mana-mana tas di pangandaran tas naon tas tafakur bener tafakur atau mikir siso pak gitu dididik jasmani dididik jadi saya sehat. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum wa siyamu nisfus sabri. Puasa lamun urang geus sabar nanangan larana laparna puasa teh setengah kasobaranna agama geus dihasilkeun ku. Matak zaman geus bisa sobar nanangan larana lapar dina puasa lu geus hasil setengah sobar wasiyamu nisfus sabr. Oh gitu. Mikuli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Puasa teh bebersih jasad. Nabi Adam diusir ku Allah ti surga ka dunya. Tuh. Tah wa kholinu di dahar teh kaluarna teh ku sabab puasa. Jadi dina puasa mah tuang teu ngaleut teu urang kahampangan miceun jeung sajabana. Jadi si reged-reged anu riba teh dieu kalaluar. Oh, mata buka ku nu halal. Tuang anu halal. Jadi sebelum puasa mah teu ada riba. Dipiceran beurang diganti ku gizi anu sae, anu halal, putih. Mata keluar Ramadan teh pantas geus jadi jalma mulia. Naon sababna? Jalma nu bebas tina diperbudak ku nafsu. Sedangkan reged hirup nu sok nyasarkeun urang teh nafsu. Komo lamun nafsu panyakita geus menjalar kana hate. Eta mah jadi daul idol hese ditambahan. Teu bisa ditambahan ku ilmu teh eta mah. Beda pinter ngajina salat jadi daekan mah bisa Allah bejana. Ayo pinter ngaji ka lapang siun salatna. Aya lin. Oh bejana. Sieu mah katalor johar maknun piraul ku salatna ria. Teh nyaho Allah mah geus pinter johar maknun ge katalor alfiah. Teu beda ujubna mah salatna sabaraha aja teu bisa naon. Dalil ukuran ilmu tatalaran ari makrifat ka Allah mah. Ari derajat amal urang mah saukuran nyahona ka Allah.
Ya amal ngan saeutik tapi bijil tapi dohir ti jalma nu hatena ma'rifat hos ka Allah lain leutik sanajan leutik. Itu naon sababna segere perut kucing ge ari intan berlian mah. Ya salat mah duk-duk 1000 tahun tarang nepi ka sasangaeun hidup. Syukur nepi ka bareuh bitis. Tapi teh nyaho Allah. Kira-kira aya amal nu usul ka Allah mah. Pan ya memeh di makbulna amal teh aya 7 pemeriksaan amal ka Allah. Malaikat hapado anu geus cikih rek nyaturkeun amal abdina teh di stop langit ka hiji. Hei hapado, ka mana? Setor amal Mang Jaed. Urang tanya kangsi teh heula, di setorkeun ka mana? Amal saha eta teh? Tempo heula jalma nu migawena. Amal Jaed. Tempo hatena kumaha? Ria. Tong tulus mau diterima sia ku Allah amal ria mah. Bale dogeuning kana beungeutna jalma nu migawena lama. Mantap cokolot baheula sok aya anu katorekan keur lumpah atuh teh cenah amal teh diterima di bale dogeuning ku malaikat. Oh kita sia cenah cek malaikat pado tita malaikat itu. Eta mah permainan moal kieu tuh ternyata mah lain gitu. Allah teh narima amal anu ria teh gitu sebenarnya mah. Geus gedena mah eta mah ngarah ka harti wae kudu bodoh di gitu-gitu teh. Jadi hapado dipegatan amal nya malaikat pado teu apaleun. Ya amal ruria. Naik deui ka langit kadua, tanya deui di dinya. Gitu mah. Kahiji dipariksa amal. Dipariksa hate jalma nu amal. Iman teu? Teu musyrik serius. Wah teu butuhan kitu tong tulus disetorkeun. Capek-capek apa dong? Ieu mah aya iman, ngan tuluykeun ka ditu. Iman kumaha teh? Wah aya ria, wah iman aya teh bener ya. Tong tulus, ulah tulus disetorkeun apa do? Bale dogeuning kana beungeutna jalma nu bigawena cenah. Mata jalma tukang amal nu teu ikhlas dina amalna, eueuh cahayaan dina rarayna. Eueuh cahayaan. Ari nu cahaya aja teh lain berarti kudu bodas lain. Beda ya cahayaan ban. Hidung ge cahayaan, bodas muluk-muluk mah beda. Itu aya nuran aya nur itu di aya cahayaan. Eta nu aya imanan da kitu gambaranna nama sok urang tuluykeun ieu teh nyaritakeun sekilas we lah. Patur sok halal bihalal hitung halal bihalal we yang nyaritakeun tas puasa misalna. Dari halal bihalal teh bu lain produk Timur Tengah lain. Di Timur Tengah mah halal bihalal. Ngan bahasana bahasa Timur Tengah halalun bihalalin gitu. Nu alus ari halal teh alus din. Nah nu alus jeung nu kumpul halal bihalal. Hate nu alus kumpul jeung tepung jeung hate anu alus gitu. Bihalal teh. Eta produk mana tuh cen? Produk Indonesia ya. Sok tanyakeun di Mekah halal bihalal. Aya silaturahmi di ditu di Mekah mah aya bener. Di Indonesia aya halal bihalal. Mata urang Indonesia teh palinter kieu. Jeung urang Mekah wae. Di Mekah mah pasantren entak salatna ge culang-cilung. Beda. Mun basul masail orang Mekah jeung orang Indonesia jago kene orang ulama Indonesia. Pasantren itu mah ngan jika hebat teh pada bahasa Arab ngobrolna. Mata kudu bodoh ti Indonesia mah disangka ngaji. Pada ajengan mun ngadalil sok bahasa Arab. Disangkana keur dagang kakapalan ge keur ngaji. Dite apal eta orang Indonesia anu bodoh, ari anu apaleun mah orang Indonesia pinter gitu. Beda deui ngaji. Mahada ya walad. Awan ieu ja. Hiru fiqah. Hibur kaluhur. Falad bunduk kana fidakhil. Aya mesinan di jero jadi bisa hibur. Ari kuno walah keur ngaji cenah teh. Ku keur nanyakeun ka kapalan. Bahas bodoh orang Indonesia na itu mah. Teu si pesantren jiga.
Da orang Mekah mah dibere bahasa Arab kita pun teu bisa Indonesia. Mau kalah nyebut hadal waladu yaktubu yaumal jum'ah yaktubu khutbatal jum'ah. Anu halus bahasa Arab teh oh ieu budak keur khutbah cenah di khutbah Jumat ini. Nah saya teu pugu itu mah. Nahwu sorobna teu pugu di bahasa Arab Bapak. Teu pugu. Jadah galil. Qalil galil dibaca. Fen betak. Muncul bener mah fi ayana baituka. Dilingkos wae gitu. Tanu matak diayakeun halal bihalal di Indonesia teh karena aya naon? Tah karena aya istibro di dinya. Silih lubarkeun do. Aya istibro teh muncul tina hate nu geus teu diperbudak ku nafsu, Pak. Ari ceuk nafsu mah aing mah kawawu lah sing 3 tahun oge. Ceuk nafsu mah. Kunaon minahkeun bieuletan aing kamari teh. Eta ngarugikeun uing kamari. Tuh cek nafsu. Tapi kulantaran sakumaha loba dosa jeung kagorengan urang lamukot ku dosa, lantaran geus bebas tina diperbudak ku nafsu, lantaran urang kamari mujahadah kunaon ku puasa dedinya. Puasa teh aya lapar, cisok ngacung teu kungsi lapar kamari puasa. Ieu mah jangan piraku teu lapar, jelema jangan geser buka. Lapar puasa lapar, malah jangan keleuwih ripu batan santri kan. Tah larakna lapar teh di mana urang geus aya sobar tah eta alusna. Lain laparna tapi sobar dina larak la tah eta sobar dina larak lapar teh aya khususiyat ti Allah. Naon warid ilahi nu bisa naon ngelehkeun kakuatan syahwatna tah eta. Tinggal dina dipun nafsi, lemahna nafsu ku 5 perkara. Bil ju'il alim tah eta. Lain paya lapar, Pak. Nu teu jadi dangdanana puasa lapar ngan ngarasula. Teu sobar, teu sanggup sobar papangi jeung larana lapar. Lapar mah lapar ngan teu jadi dangdana. Bebas teu tina perbudakan nafsu sabab puasa. Teu. Da teu sobar teh, Pak. Mata puasana ge puasa dendam. Terang puasa dendam. Sok ngajajar geuningan memeh buka teh 5 gelas. Beurang ningali dawegan sarekeuna meuli hiji. Tula di dapur awas ya ku aing magrib sia. Aya tukang cincau asarekeuna meuli sagelas tuna. Di dapur awas ya ku aing magrib. Masa dendam eta mah. Cik kopi, cik susu, 5 gelas ngajak. Atuh dul maghrib telen mikiran sholat, ngilu terus. Puasa dendam, lain gitu puasa anu sumutasihu teh. Anu puasa ngandung pendidikan anu komplek, jasmani jeung rohani teh. Kalau mun puasana bener mah jasmani dididik jadi sehat. Bebersih kan. Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum. Nurahiba ge laleungit puasa. Itu nu garoreng nu aya dina jasad urang. Baksil-baksil anu matak ngaganggu kana ikhlasna hate dikaluarkeun dina puasa. Ngaleueut henteu, tuang henteu, hampangan miceun biasa kitu pan. Tah eta kalaluar. Itu. Sehatna teh, sehat jasmani, sehat rohani. Sehat rohani karena bebas diperbudak ku hawa nafsu, sehat jasmani, baksil-baksil anu hararam teh kalau luar gitu. Mata kieu teh mun ngaji hikam sabada puasa mah lalonggo rohani teh. Tereh paham geura sok urang aji eta tuh. Rasakeun ku urang ye. Cik alumnus madrasah Ramadan rek ngaji hikam ye. Menang Ibnu Athaillah teh ieu ilmu teh anu kapanggih ku sirna Ibnu Athaillah. Cik urang teu leuman ku sir urang kapanggih teu. Tah gitu.
Hikmah ke 188. Fala tastabdi minhun nawala walakin istabdi min nafsika wujudal iqbali. Ulang hitung-hitungkan der anjeun kana pamasihan ti Allah. Aing teh dikir teh getol ieu teh. Sodako getol. Tapi musyahadah teh dahikeun kumaha ieu. Ngaji tara tinggalun, wiridan getol. Ceuk manehna teh kumaha ya. Tapi kunaon Allah teh dahikeun mukakeun kana hate supaya tajali ka Allah. Supaya makrifat ka Allah. Kunaon itu? Tah kade lain Allah telat mukakeun sing ingat walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Lain Allah terek mere, lain Allah Ta'ala telat mere, lain Allah Ta'ala jalir janji. Tapi hati anjeun anu salah madep ka Allah, salah madep ka ayah hati madep ka Allah hadu nafsi can bersih miru terus hadu nafsi taroki hadu nafsi dan mutri mujahadah nafsuna taroki mah taroki tapi salah tujuan karena jah karena riasa wirid nu getol mana yang lawan niup cager sok jalma sok loba nu datang minta ditiup sirahna mata teregeun musyahadah Allah teregeun maparin tajalli kaula. Jadi mencet bahasa sederhana mah ta'adubna teh ya jang santri lamun anjeun menta ka Allah Allah teh daek mere ta'adubna ulah nyalahkeun Allah salahkeun diri salat aing can bener ngaduana geus kitu kurang beres ya yang hareupeun hate ka Allah nu mata ka Allah teh daekeun mere tajalli jeung musyahadah ge padahal wirid geus 70 tahun dia teh geus lila tapi Allah teh daekeun nepi ka makom ayana oge mau lebih kamu pemusyahadah lain salah Allah urang nupati nutupatinyaan beberes urusan eta nah matak dituluykan tidak bimahwi suaril agyari nah tingali kusabab leburna pirang-pirang gamar agyar dikir mah getol hate geus disangarupeun ka Allah ngan gamar agyar milu nah iya ceuk Allah aing teh mere nur ka anjeun unggal waktu ge ngan bal begitu asup balik deui dawuh tempatna pinuh ku surah Akhwan hatena teh jadi hate anu jadi tempat warid ilahi mah hate nu kosong tina surah Akhwan ariyo araya wae subhanallah subhanallah gamar muning ayon hate subhanallah ini mah kalau na ingat ente nu aya naon gamar sapi gamar muning gamar anak gamar pemajikan wah loba tungtun mata hese linte mere wing cek Allah tina dikir anjeun nur ngan begitu datang kana hate nah balik deui kunaon sia balik deui oh tempat Gusti keur abdi kunaon kitu hatena mahsuwan bi suwaril athar cek kamari tinggal itu di luhur fawajadatil qalba mahsuwan bi suwaril athar tergadang eta si nur ti Allah datang tapi eta nur mangihan hate pinuh ku surah Akhwan tungtuna balik deui ka Allah dawuh di tempateunna tah eta kesalahan urang teh mata arifin mah lain titah nalar arifin mah guru mursyid mah titah ngabebaskeun hate tina surah Akhwan anu guru teh biasana talar sia julumiah osok aya kades nya bisa asup hate bisi kasupan hate ku gambar duit 1000 maneh mah duit coba ina pesantren 1 juta tah duit itu 1 juta kade ulah asupkan hate komo duit batur osok aya guru nu patar gitu datang tah talar ieu
ditalar ke otakna asup kana hate telah jadi hijab. Naon sababna nu ditalar teh akwan eta teh. Nalar alfiah, ari alfiah akwan lain. Akwan. Geus katalar 300 bet. 300 bet ngahalangan hate kabeh rek tajalli ka Allah. Kudu di stop alfiah sama otak dia. Ya. Urusan anu lain urusan Allah mah ulah aya kana hate. Samet panon, samet ceuli, samet otak. Alfiah aya na otak eueun hate. Jarman aya na otak eueun hate. Ada guru nu patahan kitu aing diasupkeun kana hate. Tungtunganna jadi hijab nurani, semakin pinter ngajina, semakin mahjub hatena. Sabab kehalangan ku ilmu nu aya dina otakna. Nah, sugan beki pinter ngaji teh beki bener beki ngaco. Mata kulantaran makrifat kosong dina hate. Jalma nu paling tertatalaran ilmu agama oge. Ari riyana mah salatna akur jeung teu bisa jurumiah-jurumiah can. Jadi hijab nurani, naudzubillahi min dzalik. Lain ulah ngaji eta Pak, tak kudu apal guruna nu meterangkeun talar rapiah sama otak sia. Ulah liwat dengkerong geus. Cek guruna teh kudu begitu. Hate ka mana? Ka Allah unggul. Nyaritakeun nun jama wa nun majmu'in wa mabbihi tahab. Faftah wa qallaman bi kasrin nato. Sing ingat nun teh makhluk Allah sia. Hate mah ka Allah, otak mikiran nun. Nun jama. Oh ya nun wikoya. Ulah mikiran nun wikoya, hate mah ulah diasupan gambar nun wikoya asup kana hate. Sifat musabahat asup kana hate. Apa kalau poe kateteh ka Allah teh. Sabab sifat musabahat lain Allah, nun wikoya lain Allah. Jadi hijab. Disangkana beki pinter ngaji rek beki nyaho ka Allah moal. Ari nyaho Allah mah kumaha beberes urusan mata aya jalma anu teu bisa ngaji teu loba tatalaranana ukur sakadar fardu ain we nu bisa ilmu teh tapi hatena musyahadah ka Allah sabab naon manehna bener dina beberes urusan hate itu ari ieu kumaha tuh cenah ieu tah ieu mah sapertikeun ari anu diaji ku urang teh eta teh Allah. Lamun rek maca kitab kudu apal nahu sorofna, rek gali maknana kudu apal ilmu ma'anina. Lamun dina kalimat bade kudu apal ilmu bade, dina kalimat bayan kudu apal ilmu bayan. Kalimat bayan dina hiji kalam aya kalimat bayan mun teu nyaho ilmu bayan moal kapanggih manana moal. Betak ngaji ilmu bayan. Eta mah alat pikeun mangihkeun ilmu. Gitu. Anapun dipakai ilmu bikin taruki jeung suluk mah mal manjing eta mah lain bagianana. Mata aya ilmu zahir, aya ilmu batin. Nah gitu kudu ilmu batin. Maka tercantang tuh jalma nu loba ilmu tatalaranana dina ilmu zahir, makrifat ka Allahna hebat, centang tuh. Aya nu kahalangan malah. Anu tadi teh teu bisa nempatkeun ilmu. Ditahan alar, alfiah, diasukeun. Nasoroyan suruh nasri asup kana tina otak teh diparat. Eta kaliwatan teuing salah nempatkeun ilmu teh. Sirma bagian ilmu hikmah. Iya ilmu zahir diasupkeun kana hate. Oh, gitu salahna. Jadi nu ngaji teh loba nu salah keneh nya, salah nempatkeun ilmu. Aya ilmu na otak teu leungeun. Aya ngaji tauhid teu leungeun. Kumaha teu leungeun? Leungeunna nu juhud, kudu mah hate nu juhud leungeun ya. Sok digawe jang tara. Lecek teu pancik dina tauhid kumaha Allah we. Digawe we teu napakan, Pak. Kenaon leungeun maka digawe? Tah eta salah nempatkeun ilmu. Kuduna natek dina sir ilmu tauhid ieu leungeun. Jadi leungeunna di ilmuan ka ilmu tauhid ya moal digawe ya mah geus ka Allah. Keder jadi. Ayo salah nempatkeun ilmu ge salah keneh wae jelema mah. Geus diaji salah nempatkeun ilmu salah. Ilmu tatalaran nu ditalar ku otak diasupkeun kana hate jadi hijab atuh. Beuki pinter, beuki teh nyaho bener. Itu
Nawawi surti dia ya balik dia kan asal ulah ngitung-ngitung kendor karena paparinti Allah dina masalah kamarifatan jeung rahasia. Tapi lu mulai ngitung-ngitung kendor teh karena naon? Karena diri anjeun madep ka Allah. Nu matak Allah teh dikeun mere, lain Allah teu bageuran, lain Allah teu mere. Aing anu salah mernahkeun hate gitu. Kuduna hate bersih tina surah Aqwan dipinuhan ku surah Aqwan. Ari usaha hasilna hayang barokah tapi hatena keur usaha geus condongna kana beunghar teu ka Allah. Barokah mah nu salah niat. Usaha hayang beunghar kalah fakir. Betul mah ke teori aing mah teh hayang beunghar. Usaha teh hayang meunang ka urusan di Allah teu delelet beunghar. Tak cek kalau sia teh usaha masuk hayang beunghar kalah fakir. Kuduna kumaha usaha bari teh hayang beunghar. Teh hayang beunghar teh alus niat lillahi ta'ala teh eta kalah beunghar. Dunia makan hayangan kalah kabur, nu umumkeun nyampurkeun wae. Kana umumkeun mah kayak gitu. Mata kaya jamu usaha terikeun beunghar, ceuk ajengan salah niat teu mah kunaon hayangan beunghar. Mata santri mah lamun usaha yang beunghar cadu sok moal matak dibeungharkeun ku Allah. Naon sok salah niat watireun alun. Cenah karasaeun geus rek beunghar malah aing teh jangan beunghar teu usaha malah kasab ibadah we. Tuh ditinggalkan berakhirnya melin patir dan santri mah lain batur abasa cecarita. Lah santri mah pun salah niat sana mah beunghar mata ada santri sok anu mujret kubra diguling wah eta salah niat yang beunghar cenah sana itu nu santri mah teh yang beunghar dibeungharkeun ku Allah. Naon sababna? Heuh teh yang beunghar teh artina teu kana dunya dina usaha teh tujuanna ka Allah pan geus aya teh cina man kana yuridul ajilata ajalna lah. Lain bohong abah ngobrol kitu teh bener kepangi hujanna kabeh ge. Mun maneh kasab niat ibadah ceuk Allah karena aing ku aing dibere dunya akhirat. Tapi lamun sia man kana yuridul ajilata ajalna lah. Sia yang beunghar dibere ku aing beunghar tapi teu sakayang maneh sakayang aing ceuk Allah bae. Salah niat kada jah mulai beunghar. Niatna si lurus lah ti dieu ti mitina. Rek neangan ridho Allah ku hasil tina kasab geus. Abdi Gusti rek neangan harta ku kasab ieu teh. Da memang ieu kasab teh kasab dohir. Sababun dohirun ban. Dipigawe ku abdi ieu kasab sejak ibadah ka Allah ku kasabna jeung abdi ngabogaan niat hasil tina eta kasab rek dipake modal keur milari ridho tah gitu. Ternyata engke geus beunghar dipake ngalajur nafsu cabut deui ku Allah. Kunaon dicabut? Salah komitmen perjanjian awal. Tadi rek ibadah ternyata sia ngalajur nafsu cokot deui ku anjeunna. Khawatir daripada cilaka engke gara mikir tuh man. Ngan lamun teu nyaeun Allah, sok sia terus beunghar kalau beuki jauh ti aing. Istighfar. Kudu luruskeun heula niatna. Tanamkeun santri usaha hayang beunghar salah niat moal dibeungharkeun ku Allah kalau dipakirkeun usaha mah niat ibadah ku kasab hasil kasab rek dipake modal milari ridho tah geus kitulah eta teh ngaheja sakitu teh ribet terus langsung ka Allah ka ditu dina keur kasab teh batur mah geus nyaksi kana jalal jeung jamal geus ka Allah kudu ka ditu arifin nu kasabna teh. Ya urang diheja heula wayahna diheja. Ci sok maneh kasab rek naon ka Jakarta teh. Niatna ibadah ku kasab. Ari hasilna dipake naon? Rek dipake modal keur milari ridho Gusti. Sok geus catat dicatat cuk Allah sok bere we beunghar. Ori hek teh dipake poya-poya ngalajur nafsu teu inget kana salat-salat ahcan teu inget ke masjid ke madrasah teu inget ka fakir miskin wah ceuk Allah khawatir mun ku Allah rek disalametkeun moal dibere beunghar
Lamun ku Allah rek dicelakakeun dibere beungar. Bere kota ngan panunung. Ya. Naon di panunung cing? PHK. Naon ari uang PHK teh? Pasangon. Kok 100 juta tong datang deui ka ieu. Siti Robiah ya pan. Ngalengis cacakan mah lain ngarasula lain. Gusti rek dikumakeun deui abdi teh ieu cik Siti Robiah. Dahareun sapiring katebuk kucing. Aya cai, keun we aya cai dahareun oge. Mun urang mah dahareun suka kaleyengan mah keun we lah aya cai kene cenah segelas deui. Rek nyokot cai nganek ngeutkeun damar heula da poek. Kuleun sorangan ka rupa auran. Ngalangis ka Allah, lain ama ka Mekah. Gusti abdi teh teu pangawakan awewe geus kolot bari geus rapuh. Rek dikumakeun deui abdi teh ku Gusti teh. Langsung datang hatib. Robiah sia yang dunia, ku aing rek bare dunia samaksud aing merena. Tapi aing rek nyingkah tina hate anjeun. Jadi hakikatna kieu, maneh yang dunia dibere ku aing samaksud aing. Tapi hati maneh ku aing dijieun tempat goplah. Curi Siti Robiah. Langsung teh yang dunia. Tah didinya tidin mimiti eta Siti Robiah. Tolak tilu kana dunia. Wah, ieu cenah ieu. Tak. Bab. Cacakan mah ngalengis kok mau ka urang. Waduh teh itu kok. Kikieuting mah aing eureun jadi santri teh. Kamu aing jadi ajengan eureun juga lah. Sok aya ajengan upang siun deui. Kabina-bina teu ya aing ribu-ribu. Kom anu kitu mah tuh. Kunaon eta mah kitu? Sababna mah teu ma'rifat ka al. Lamun ma'rifat mah moal. Narugi aya ma'rifat. Cika ma'rifat lamun anjeun rugi nyeri hate, tah nyeri hate teh lain peda rugi. Peda anjeun teu ma'rifat ka al. Da batur mah nu rugi geuning teh nyeri hate batur. Pae sapi ge alhamdulillah. Ari urang sanggup alhamdulillah. Kang sapi teh pae alhamdulillah. Oh, da mikirna beda. Kang sapi pae segruk ceurik. Anu segruk ceurik mah mikir ngari teu kabayar setahun. Aing setahun pae sapi. Hari mangkani hujan halodo nalangsa ceurik. Tah ari dibejaan sapi paeh mah balik ka Allah teh mah. Anu alhamdulillah mah. Sapi teh kan paeh. Terus ditanya hate, saha nu maehan sapi teh? Allah. Ari aing hirup ku saha? Ku Allah. Mun paeh dipaehan ku saha? Ku Allah. Ari maehan sapi jeung maehan urang Allah babarina sarua. Sugan rada seuseuh rek maehan urang mah Allah teh hese. Mantap sapi heula cenah paeh. Teu mah. Maehan domba, maehan sapi jeung maehan uing Allah gampang we sarua. Tapi Allah kalah maehan sapi, untung rugi. Untung alhamdulillah lain aing nu paeh sapi. Tah inget kan dia mikirna kitu eta mah. Tuh beda kumaha mikirna jelema mah pan kumaha elmuna. Matak balik ke pemajikan, geura numpang ieu bagikeun ka tetangga. Kunaon boga kabungah ieu teh. Naon kabungana Kang? Mau ka dibejakeun bakal tieun. Sok numpang geus dibagikeun ke karek dibejakeun. Ari, geus beres dibagikeun Kang. Ka dieu sok. Naon cara kabungah? Sapi paeh akang hirup. Akang mah sapi paeh kabungahan. Coba walikeun akang paeh sapi hirup. Mending mana? Bohongnya, coba mata kabungahan itu teh. Alhamdulillah, Allah teh nyabut nyawa kuring, bet nyabut nyawa sapi. Hari sapi mah makhluk Allah. Teu naon, pisah ti makhluk Allah. Aing dipaehan ku Allah, usaha deui mangkali maju keneh. Ka mana deui, lo kalengitan Allah aing paeh teh nyawa Allah, cilaka aing aduh. Mata geus paeh sapi teh gowat hidung ngaji jadi getol. Naon sabna aing rek paeh bisi paeh teh nyaho al untung sapi teh nyaho Allah ge teu kataklif ada urang mun paeh teh nyaho Allah cilakan teh sapi itu mah paeh sapi hayang boga sapi deui ka pasar meuli deui likulli syai'in idza faraqtahu
iwadun walaysa lillahi in faraqta min iwadin. Mun pisah ti makhluk mah loba gantina sabab mu masalah makhluk mah. Supaya doma meuli deui doma mentak naon imah rugrug nyieun deui mah. Lamun leungit Allah ci sok rek nyangan pangeran ka mana deui nu pas Allah. Sanggup teu? Da eta. Hikmah anu ka 188 ieu musonib teh ngawawadianan anjeun jadi muridin teh kahade keur taroki jeung suhu kudu naon? Kudu mawas di diri. Sing ingat kana kewajiban ulah pinter nuntut hak. Aya nu pinter nuntut hak teh ingat kana kewajiban. Anu kitu. Jata supaya mawas diri. Memeh nyalahkeun batur mending nyalahkeun diri boga tetangga aing ditanya kalah ngabalieur dibere dipicun. Tak jumusna mending pas kamari naon? Belajar ka Nabi Sulaiman. Itu kumaha istighfar, introspeksi diri. Aing cacat, aing teh itu asal tepati salah mikir teh digawe teh lumaku teh nah eta jahma ku aing dibere alus goreng bukan tetangga goreng kumaha mikirna diri aing teh boga dosa nu teu katobatan ya. Tah gitu sehingga Allah ngajadikeun hiji jalma anu jadi raget keurang di dahiru jadi kesusah jadi rintangan sehingga jadi urang. Allah nganyarikeun kuring kana hate ku sabab eta tetangga. Bo aing kusi nganyarikeun indung bapa aing teu kusi katobatan. Atawa tetangga atawa naon? Atawa anak atawa pamajikan nu nganyarikeun. Mata istighfar. Jadi anu mawas diri, manu introspeksi diri, anu ibda binafsi, nyalahkeun diri, ulah nyalahkeun. Komo ka Allah ya ka jelema ge ulah nyalahkeun. Batu ditanya teu beunang tanya ku aing. Balik ti masjid. Eta datang ka imah. Pamajikan dik meuli tahu, aing dedengian teh meuli paku. Saya ke pasar meuli paku meuli ciki, datang ka imah beak dicarekan aing. Nah, itu paku. Itu berdasar kudu kacarekan sekalo gitu. Teu nyalahkeun naon teh aing capek carekan mah. Istighfar. Gusti aing ngiri dicarekan ku majikan. Nyalahkeun kita meuli tahu meuli paku. Naon dosana cing? Aya keur tegah teh nu goreng saeutik tadi keur liwat. Liwat ke waktu rek salat subuh aya jalma keur sare sakitu geus ngadur ka aing atuh berjamaah salat subuh. Allah keuleun sok sakarasa. Mata introspeksi diri, waduh aing boga salah. Astagfirullah. Gitu. Mata bisa jadi ieu jalma goreng ka urang tong nyalakeun ka batur ka diri urang. Aing boga dosa ka saha we ngan ieu nu ngabalesna ti Allah keneh kabeh oge. Mata istighfar, astagfirullahaladzim. Bisa jadi jalma anu satahun terus bertanya teh, pan geus istighfar sabulan urang, hari isuk-isuk ngirim pisang kau. Ke ieu teh euy boga ngabaruang ka aing saya. Demi janji alus teu kanukar. Si orang mah lain kitu, ladang istighfar. Bas ku aing dihampura cek Allah. Jadi geus aing cukup ngabales kagorengan maneh anu kitu. Teu kanyawan tah matak aya seuseuh rezeki pake naon nutupan kesalahan aya. Teu katutupan ku salat, teu katutupan ku moal haji. Matak aya jalma hese dengan rezeki. Dosa nu teu fungsi katobatan wayahna ieu mah kudu ku hese dengan rezeki. Teu bisa ditutupan ku naon-naon. Aing teh pada masantren lila. Perasaan mah dahar teh. Nepi ka lamun aya ngalah kangkung ti ajengan aing mah terang dahar robaseun. Balas api. Balik di pasantren aing ka ajengan rasaan minta izin. Itu
Hari hek teh aing boga pemajikan goreng adat itu. Daripada nyalahkan batur, ganti wae ku aing pemajikan. Olah istighfar. Mendingan istighfar urang. Urang istighfaran diri sorangan. Eta pemajikan teh nu alus. Ku ajengan geus diistighfaran heuh ka dinya. Malah pemajikan maneh teh tukang sedekah bapana teh. Turunan alus. Alus barina ge ku batur ge wah dipikaresep. Nah habis kawin ka aing murugul gitu. Sore ku Allah ngajak, maneh supaya eling karena dosa mah ingat maka istighfar. Ieu saya mah rumusna gampang kan. Maka istighfar di mana istabdala, di mana ganti minta ganti. Cina sintolabiyah. Di mana istabdala. Istighfar di mana istibdal. Geus gitu. Minta diganti ke Allah taala. Boga tetangga goreng istighfar, kayak diganti ku Allah, hatena jadi alus. Asal teu beunang ditanya ngirim cawu ke mana. Jadi alus, jadi resepun orang. Itu bukan anak goreng, istighfar urang. Layakeun anak biasana kitu nya. Ari sia atuhna aing baca teh. Jika tuh mikir lah. Oh orang aya dosa teu ka istighfaran baheula. Dosa ka guru, dosa ka tetangga, dosa ka saha ka baturan. Itu istighfar urang diganti ke Allah kan. Tak itu deui pamajikan, tetangga saha wae oge. Mending introspeksi di ieu bisa nih. Pala tastabdi minhu anna waladi desi. Itu urang supaya ulah gancang nyalahkeun batur, lebih alus introspeksi di situ. Batur kitu mah jelema. Biasana lamun urang teu ngeunah langsung ka batur kan. Aduh sia ka aing. Teu nyaho hirup sakitu meunang aing sia tuh. Jadi gumurung galero tungtungan. Itu na teu mikir urangna teh hidang. Jadi ribut. Mending introspeksi diri. Mata kayak istilah idga binafsi kan. Silahnya lah ke batu. Urang taroki jeung suluh ka hadrat Allah taala. Tadikeun wusul. Di 10 tahun dikir, di 10 tahun amal soleh, loba kurang kumaha amal soleh teh. Tadikeun wusul mending keneh ngaku Gusti abdi ieu teh nu can benerkeun hate. Kadang-kadang geus rasa bersih tina surah Aqwan para loba keneh nu nyarlap surah Aqwan dina hate. Sehingga Gusti lain Gusti anu nelakkeun pamere. Gusti mah masihan begitu menta langsung masihan Gusti. Nganu buat tempat dina hate abdi pikeun nur nu datang ti Gusti. Karena mahsuwan bi asaril ya di pinuhan kunaon ku asar apa dina hate. Kagitu. Urang ge ngadua, bisa tahun mata beunghar, teu beunghar. Lain salah Allah. Pan udhun astajib lakum. Mau bohong Allah taala. Urang nu can bener ngadua, aku kan Gusti abdi can bener. Seueur kalepatan. Ditelaah deui, diaji deui sorogan ka ajengan. Paingan doa teh, aya doa li dhahril faqih, aya doa kiamat bi huquqi rububiyah, aya doa li dhahril ubudiyah. Paingan. Syarat ijabah doa cek Imam Ghazali aya sekian. Ditaliti kudu leuwih ringkas oge. Diringkaskeun dina dua perkara. Hiji ma'rifat bil jam'i, kadua husnul adab. Lamun teu aya ma'rifat bil jam'i batal datiah doana, teu aya husnul adab batal ganjaran, batal ijabah nu timbul tina karomahna. Mun aya ijabah jalma anu teu husnul adab, eta ijabah lain makom karomah atau mauna, tapi istidroj atau ihanah, penghinaan ti Allah, dihinakeun ku Allah taala. Ijabah teh pikeun ngahinakeun manehna. Itu sebenarnya ditalaah teh geuning kitu bab doa teh. Ari husnul adab, alus adab-adaban teh naon? Aya sabari hiji, iqbalus sirri alal mujib. Waktu ngadoa lain kana ijabah yang hareupna. Kadab Allah norek ngai supaya geuning sing yakin kana ijabah ngarah doa anjeun diijabah. Salah eta keterangan lain kitu. Sing yakin ka Allah norek ngai ijabah ngarah anjeun menang ijabah ti Allah. Yakin ka Allah lain kana ijabah salah. Urang yakin rek ijabah ka Allah teh tinggi-tinggi acan. Kana ijabah we unggul, ci sok rek ijabah mah. No. Salah persepsi. Nah gitu.
Jadi lamun urang ngadua teh dekeun ijabah teh ulah nyalahkeun Allah, pedah ud'uni astajib lakum. Jelas Allah bakal bener. Ud'uni astajib lakum. Ngan kudu dijabarkeun deui, kudu dipaham eta dawuhan Allah taala teh. Ud'uni cek sata cek Allah kudu ngadarua anjeun ka kami. Ingat di mana ngadua ka kami cek Allah aing perlu memeh ngadua kudu nyaho Allah heula berarti. Mata kahiji ma'rifat bil jam'i. Ud'uni astajib lakum kakana. Doa nu kumaha Gusti nu dijabah ku Gusti taroskeun deui. Aya doa sul adab, doa qiyaman bi huquqi rububiyah, doa lidzil faqo. Atau doa nu mana ciso? Doa teh. Tah gitu. Bisa kayak orang ibadah getol di dunia, datang ke akhirat itu ke surga ulah nyalahkeun Allah. Wan uiddat lil muttaqin, cek Allah takwa mana ku aing nu dibere surga ente teu nepi kana dimaksud kuwi. Astajib lakum teh doa nu mana Gusti teruskan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiba-tiba nyieun ka jin jeung manusia kecuali supaya ibadah ka kami. Teruskan ibadah nu kumaha Gusti? Nu dimaksud ku Gusti teh wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Kudu ibadah ranjeun ka Allah cek Allah kene. Gitu. Kalian ulah musyrik saeutik oge. Ari teu musyrik teh nu bersih tina musyrik nu tajalli ka Allah. Bahasana ibadah husul. Kewajiban urang di dunia ku Allah dijieun teh ibadah husul ka Allah. Ari urang hirup di dunia lain neangan ibadah husul kalah ngaluskeun imah, kalah ngaluskeun baju, kalah neangan kahayang. Ibadah husul nu ditaklif nu dicupri ku Allah ti urang teu dipikirkeun ku urang. Eta tidak tahu diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Nu tahu diri nu nyaho ka Allah. Lain kieu nyaho heula kana diri, kakara nyaho ka Allah. Ka Allah heula nyaho, kakara nyaho kana diri. Itu. Jadi nu nyaho kana diri teh nyata nyaho ka Allah. Nu watak jalma nu keder hidup di dunia, puyeng lieur, kudu kamahaneangan kabagjaan. Sabab hirup dipimpin ku hate nu dipimpin ku hawa nafsu, hirupna teu dipimpin ku hate nu makrifat ka Allah. Jadi rumusna gampang, hirup hayang bagja dunia akhirat, pimpin hirup urang ku hate nu makrifat ka Allah. Pek hirup nuturkeun hate nu makrifat ka Allah, boro-boro bodoh, boro-boro pinter, bodoh ke salamet dunia akhirat. Naon sebabna? Nu makrifat ka Allah jadi jalma bodoh, daek diajar. Nu makrifat ka Allah jadi jalma pinter, guru mursyid. Maka al-alimu wal muta'allimu, cek Rasul an-nasu kismani, al-alimu wal muta'allimu. Manusia ngan dua golongan. Al-alimu guru mursyid, wal muta'allimu murid so. Ganti logatnya al-alimu ajengan, wal muta'allimu santri. Enteng-enteng kita ngalogatan rada sulit bosan. Rada kabejer kok. Sama pinter terjadi guru mursyid mal salamat. Bodoh terjadi murid sodik sanajan jadi santri mal salamat. Yo, al-alimu logatna guru mursyid. Wal muta'allimu murid bodoh daek diajar bari ikhlas tujuan. Nu pinter daek ngawurukan bari ikhlas ngawuruk. Sederhana gede bahasan. Jeung ajaranana sesuai jeung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa baruma hamajun. Salian tinu dua lain jelema. Gitu. Lamun rek dilogatan harfiah pika nyerieun di susuk. Jelema mengan golongan euy al-alimu wal muta'allimu wa baruma mah hamajun gitu. Oh rek dilogatan hamajun. Rorongkonan. Aduh pika nyerieun. Ari rorongo teh araman nu hanyir sok kagebro ka nyelin. Nah, saha alul fitnah jalma sok ka fitnah piuntungeun geureuk ka dieu. Ah piuntungeun amung ieu. Jalma nu neangan tujuanna ka dunia ka dieu hamajun eta alul fitnah. Bigawe salat ka fitnah ku salat, dagang ka fitnah ku dagang, tani ka fitnah ku tani. Nepi ka poho neangan ibadah usul sabab balas resep tani jadi tukang kan. Jadi jangan bengar balas resep ngitung duit poho neangan ibadah husul padahal dijieun ku Allah di dunia urang digelarkeun pikeun ibadah husul ka
hari orang kalah ka resep hitung duit. Selamat mah. Hamajun berarti eta. Teu boga duit, balas teu boga duit, mau ngaji. Masantren aing murid moal aing lah. Salat ge mung sekali kagok. Kapitnah ku fakir, kapitnah ku beunghar, kapitnah ku cager, kapitnah ku gering. Sakur perkara lian Allah jadi fitnah pikeun jalma nu ku Allah teu dibere makrifat ka Allah. Jadi nu teu makrifat hamajun, nu makrifat pinter jadi guru mursyid, nu makrifat bodoh jadi murid sok. Geus kitu gampang pikirna. Kartos tuh. Hari kartos mah atos yang ngaus. Diputar-putar ge kadinya ke, yang penting urang disalametkeun dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.